Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui dina acara Wejangan Asih tepang deui sareng sim kuring Kang Aam. Pamirsa sadaya, dina paripaos Sunda aya sesebutan nu asih dipulang sengit. Naon hartosna nu asih dipulang sengit? Hartosna jalmi anu sae kasaean dibales ku kaawonan. Memang dina kanyataan, dina kahirupan aya oge anu ngalaman sapertos kitu. Di mana jalmi anu tos milampah nu sae tapi dibalesna ku nu awon. Nah nalika aya kajantenan sapertos kitu dina kecap paripaos Sunda disebatna nu asih dipulang sengit. Kumaha numutkeun pangandika Gusti patali sareng babasaan nu asih dipulang sengit. Pamirsa anu dipika asih ku Gusti, pangandika Gusti ngawulangna benten sareng nu diajarkeun ku babasaan nu asih dipulang sengit. Ayo urang sami-sami diajar tina Injil Matius pasal anu ka-5 ayat anu ka-44 sareng ka-45 anu kieu ungelna. Ayeuna ceuk kami kamusuh ge kudu nyaah. Kanu neung teuinganan kudu ngadoakeun supaya maraneh diangken putra ku Rama nu di sawarga. Manten nama kanu jahat, kanu bager, kanu bener, kanu teu bener, sarua bae maparin hujan, maparin panas. Kitu pamirsa numutkeun dawuhan Gusti. Benten sareng babasaan anu nyangemkeun nu asih dipulang sengit. Dina kitab suci disanggemkeun nu jahat dibales ku kasaean. Jadi ari di dina babasaan mah nu asih dipulang sengit. Jadi anu sae dibales ku nu jahat, tapi numutkeun ajaran kitab suci. Anu jahat kedah dibales ku nu sae. Tangtos ieu henteu gampang pamirsa. Upami urang ditenteuingan ku batur, upami urang dipikangewa ku batur, upami urang disangsara ku batur dikaniaya, urang kedah ngadoakeun, urang kedah ngaberkahan, urang kedah mikanyaah ka anjeunna. Tangtos ieu sanes hiji kaayaan anu gampang. Ieu tangtos sesah. Tapi pangandika Gusti maparin pangajaran kitu tangtos aya jalan kaluarna, aya bongbolonganana. Kumaha urang tiasa males nu sengit dipulang asih, ena dibalikeun. Upami dina babasaan mah nu asih dipulang sengit, saur kitab suci nu sengit dipulang asih. Musuh kudu didoakeun, musuh kudu diberkahan. Bapak Ibu, hal ieu tangtos urang kedah ngagaduhan kakiatan nu sumpingna ti Gusti. Upami ku kakiatan nyalira moal aya jalmi anu sangem sapertos kitu. Tapi Gusti Yesus parantos maparin tuladan. Gusti Yesus parantos maparin contoh anu sae. Mantena dikaniaya, mantena diteunggel, mantena diciduhan, mantena disiksa dugikeun ka pupusna. Tapi mantena teu ngabales. Anggur mantena ngadoakeun, anggur mantena ngaberkahan. Pangajaran kitab suci anu sakitu endahna tangtos tiasa dilarapkeun ku urang sadaya dina kahirupan urang sadaya sadidinten. Tangtos Bapak Ibu nu aya di bumi sewang-sewangan ngalaman hal anu sami panginten. Nalika Bapak Ibu milampah anu sae tapi batur kalakah mikangewa. Nalika Bapak Ibu midamel hal anu sae batur mitenah ka urang. Urang emut. Gusti Yesus parantos maparin contoh, maparin tuladan langkung ti payung. Urang tegedah ngabales, urang tegaduh hak kangge ngawales. Kumari wawales mah hakna Gusti. Tugas urang salaku putra Gusti kedah tetep ngelehkeun anu awon ku kasaean. Jadi sanaos batur jahat ka urang kedah tetep mikanyaah ka anjeun. Sanaos batur mikangewa ka urang kedah tetep ngaberkahan ka anjeun. Kunaon urang kedah milampah kitu? Kumargi tuladan anu parantos dituladkeun ku Gusti Yesus ka urang sadaya di mana mantena ngalaman kasangsaraan,
ngalaman panganiayaan, ngalaman hal anu abot, tapi anjeunna tetap ngaberkahan, anjeunna tetap mikanyaan. Urang sadaya anu hirup zaman kiwari, tangtos urang oge bakal ngalaman hal-hal anu awon. Tapi hal-hal nu awon eta ulah dibales deui ku awon, tapi nu awon eta kedah dibales ku nu sae. Keun we paripaos nu asih dipulang sengit mah saukur paripaos, tapi pangandika Gusti nu janten cepengan urang kedah ngiatkeun urang sadaya, kedah ngemutkeun Bapak Ibu sareng abdi yen anu jahat kedah dibales ku nu sae, anu awon kedah dibales ku nu sae. Urang mah ulah janten pangiring kaawonan, tapi urang kedah teras ngabewarakeun hal anu hade, hal anu bener. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, hal ieu ngemutkeun salaku putra Gusti, urang kedah teras mintonkeun yen urang mah hirupna pinuh ku kanyaah, urang mah hidupna pinuh ku berkah. Urang kedah janten berkah kanu sanes, urang kedah maparin contoh nu sae dina cariosan urang, dina laku lampah urang. Urang pintonkeun yen urang teh putra Gusti anu teras ngaberkahan, supados kajahatan dielehkeun ku kahadean. Bumi dunya ieu jahatna sakitu luar biasa, tapi urang salaku putra Gusti kedah ngabales anu jahat ku nu hade. Aya hiji contoh, Bapak Ibu hiji waktos aya hiji kulawarga anu gaduh putra mung hiji-hijina, eta putrana aya anu nelasan, tiwas eta putrana. Tapi kulawarga eta tiasa ngahampura jalmi anu parantos nelasan putrana anu mung hiji-hijina. Tah ieu buktos tina kaasih Gusti, anu jahat dibales ku nu hade. Hayu urang pintonkeun hal sapertos kitu dina kahirupan urang sadaya sadi dinten, supados katentreman, kaamanan tiasa teras aya di sabudeureun urang. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu ngemutan Bapak Ibu sareng abdi. Gusti Yesus ngaberkahan. Urang ngadoa. Gusti hatur nuhun kangge pangandika Gusti anu ngemutkeun ka abdi, di mana abdi kedah tetep mikanyaah sanaos batur jahat ka abdi. Paparin ka abdi sadaya kamampu kangge tiasa ngalarapkeun dawuhan Gusti. Dilebet jenengan Gusti Yesus, abdi sadaya parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin.